Sampurasun. Kumaha damang murang kali dinten ieu. Hatur nuhun upami damang. Dinten ieu ibu bade ngawulang pangajaran basa Sunda unit 4 ngeunaan mikawanoh kadaharan urang Sunda. Atau dalam bahasa Indonesia mengenal makanan dari daerah Sunda. Di Jawa Barat loba rupa-rupa kadaharan tradisional. Di Jawa Barat banyak sekali makanan tradisional. Nah, hari ini atanapi dinten ieu urang bade mikawanoh kadaharan anu aya di Jawa Barat. Mangga dangukeun. Anu kahiji di dieu aya gambar namina dodol. Saha nu parantos tuang kadaharan nu aya dina gambar ieu? Nah, dodol rasana amis atau dalam bahasa Indonesia rasanya manis. Nah, dodol dijieunna tina ketan jeung gula. Jadi dodol itu dibuat dari bahan-bahan beras ketan dan gula. Rasanya manis. Nah, anak-anak kalau pernah makan, nah pasti rasanya manis dan enak. Pernah makan makanan ini? Ya, ingat ya. Ini namanya dodol. Atau dalam bahasa Sunda ngaranna dodol. Kadaharan anu sanesna nyaeta tingali murang kali dina gambar. Ieu ngaranna wajit. Rasana amis. Wajit dijieunna tina beas ketan sareng gula. Sami sareng tadi bahanna kanggo ngadamel dodol. Mung ari wajit ieu dibungkusna ngangge daun jagong. Jadi wajit ini dibungkusnya dengan daun jagung. Pernah makan anak-anak? Ya, nanti yang belum pernah makan boleh mencoba. Ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita belajar nama makanan yang lainnya. Nah, anak-anak pernah makan? Saha nu parantos tuang kadaharan nu aya dina gambar ieu? Ieu namina atanapi ngaranna surabi. Kalau dalam bahasa Indonesia serabi. Rasana gurih. Dijieunna tina tipung beas. Jadi kalau serabi atau atanapi surabi dijieunna tina tipung beas. Ngartos murang kali? Nah, saha nu kantos tuang makanan ieu? Nah, ayeuna anu sanesna. Nyaeta di dieu aya gambar peuyeum. Aya gambar cireng, aya oge tahu. Mangga urang titenan hiji-hiji. Peuyeum sampeu. Saha nu kantos tuang peuyeum sampeu? Aya peuyeum ketan, aya peuyeum sampeu.
Nah, upami nu dina gambar ieu namina peuyeum sampe. Didamelna atau dibuatna berasal dari singkong. Rasana amis sareng kumaha carana nyaeta sampeuna dikumbah dugi ka bersih. Upami tos bersih dicampur atanapi dipasihan ragi atau bahan untuk fermentasi sehingga singkong yang tadinya mentah kalau sudah mendapatkan ragi akan menjadi peuyeum atau tape. Nah, rasana kumaha? Rasana amis. Nah, ayeuna anu sanesna cireng. Saha anu parantos pernah ngadahar cireng? Cireng rasana gurih. Dijieuna tina aci sampe. Jadi cireng itu berasal dari tepung kanji yang terbuat dari bahan singkong. Pernah makan? Nah, biasana anu raosna cireng dituangna atanapi di daharna nuju haneut keneh. Dicocolkeun kana saos atanapi sambel. Nah, ayeuna titenan gambar nu katilu. Pasti barangkali parantos ngadahar kadaharan ieu. Saha nu terang? Ieu namina tahu. Saha nu pernah kantos makan tahu? Nah, tahu rasana gurih. Dijieuna tina kacang kadele. Jadi tahu itu bahannya berasal dari kacang kedelai. Ya, semua pasti pernah melihat dan merasakan makanan tahu seperti di dalam gambar. Nah, itu tadi bermacam-macam atanapi jenis kadaharan anu aya di daerah Sunda. Nyaeta kadaharan anu tadi disebut makanan tradisional atanapi kadaharan tradisional. Nah, mudah-mudahan barangkali tiasa mengenalna teras ngararaoskeunna dan semakin mencintai makanan tradisional. Nah, jadi kita harus selalu mencintai dan melestarikan makanan tradisional seperti contoh-contoh yang tadi anu parantos ku ibu diterangkeun atanapi dijelaskeun. Ngartos barangkali? Nah, hatur nuhun. Sampurasun.